Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika malah waktu di Nusa teh ya manehna teh harita rek nerangkeun anu sabenerna kumaha nu sanyana hate manehna ka Nyi Tarsiah. Ngan nyaeta harita teh manehna teu dibere kasempetan pisan pikeun nyarita. Oge sanyana mah rasaan ieu teh kacida lemahna. Manehna ngarasa teu sanggup lamun kudu nyaksian kumaha lamun Nyi Tarsiah nepi ka ngarandapan peupeus hate. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana datang kanu dijugjug, lain deui andi ngarasa reuasna lantaran di imahna teh kabuktian keur loba jelema sajabana tiki jantra minangka pribumina katemong di aya Bahrawi jeung wigena katut anak-anak buahna. Tadi nama andi teh rek balik deui lantaran kumanehna geus kajudi kumaha bejana lamun ceuk manehna kanyahoan. Tilu dedengkot kapala begal anu memang jadi musuhna lain enteng-enteng garapeun. Tacan anak buahna anu sakitu galitukna ras bae manehna inget kana dongengna jalma nu di lembur Karangsari teh. Memang teu salah. Ieu tilu kapala begal teh ayeuna mah jadi ngahiji. Tapi naha cenah? Ari jajakan nu disebut-sebut kapalana, harita teh teu tembong. Dan nu katempo teh ngan jalma-jalma nu geus kungsi tarung jeung manehanana. Rek sajungjungeun manehna balik deui, ngadadak manehna ngadenge suara awewe nu keur nerewelang, nyarekan bari selang-selang ngajerit lirih. Sidik sorana mah sora Nyi Tarsiah. Kukituna maksud rek ngaleos teh jadi teu tulus kasurung kurasa kapanasaranana. Mun bener teh Nyi Tarsiah nah keur nyarekan ka saha. Sedengkeun Ki Jantra katempona ongkoh-ongkoh we diuk di tengah imah nu pantona kabeneran keur molongo. Lantaran ditepasna oge galituk deui kuno dariuk. Sabot gitu, kolebat. Ti pipireun imah anu lumpat, sidik Nyi Tarsiah. Bari bukna ngareuwig. Torojol deui tukangeunana tembong lalaki ngudag. Ngora keneh, pantar manehanana. Kolot itu saeutik paling-paling oge, bedana teh ukur 2 atawa 3 tahun. Mireungeuh sasatna Nyi Tarsiah keur aya dina jero bahaya. Andi teu panjang mikir deui, jorelat we. Kajileng we manehna luncat brecet manehna ngudag sarta sakoteap oge geus bisa kasusul dan taparah deungan karawak we si lalaki teh nu tayalian ti karna ku ani ditewak pepeuteyanana. Saha sileng teh karena kapaksa ngarandeg red mireungeuh kana leungeun kencana tetela buntung
Begitu na geus teg we yen ieu jajaka teh musuhna Bahrawi. Lain morongos. Eta Andi kan naon perluna make ngudag nyetar sia. Andi kalah malik nanya. Sedang cekelanana can repot. Ai. Naon hubunganana jeung si lain, Buntung? Rek neangan penyakit. Memang kabeneran, si lain teh ku dewek ke diteangan. Karena bari ngepeskeun leungeunna, sarta teu antapara deui hiuk we. Manehna ngirimkeun jurus gugur gunung, dina ulin padingdang, tutungkusan ti ujung kulon. Abong-abong manusia ngan warugana wungkul. Babarian napsan geuning. Andi ngagentak nakis ku leungeun buntungna. Lain deui karena ngaranjugna. Lantaran kakara aya manusia nu wani nakis kalawan ngagunakeun leungeunna bari teu kerel-kerel. Paingan ceuk Bahrawi, cenah leungeun buntung Andi teh memang kacida matak bahayana. Mikir kadinya karena teu ngalobakeun di pamolah sabrut we. Manehna narajang deui masih keneh tetep we ngagunakeun jurus gugur gunung. Anu maksudna lamun ditakis deui cara tadi manehna rek neruskeun ku gerakan sero nyusup. Anu saterusna disusul ku gerakan cali dinokrok. Tapi lain deui karena ngaranjugna. Lantaran ijiranana meleset. Andi dina ngayonana nu jadi lawan. Manehna sakilat ngagunakeun gerakan tapak jalak. Kukituna teu minge deui. Leungeun katuhuna ngapelestur nembrag dadana karna. Teu acan ge karna ngawasa kasaimbangan badan. Leungeun buntung anu memang teu kudu disangsikeun deui ka ampuhanana. Sakilat ngadius ngahanca kana gado. Cacakan lamun lain keunana ka karna mah geus moal salah deui. Gadona bakal nyengsol sarta huntuna pasti bakal aut-autan. Tapi karena mah puguh ge ngabogaan daya tahan nu kacida hebatna. Pangaruh ilmu batu karangna. Manehna teu regrog-regrog. Tapi ari ngagerung mah geus pasti bari badanna ngoleab ke tukang. Teu beda we ditangkah caringin rungkan. Nyata sarta tetela. Kahebatanana karna teh mata kaget nu jadi lawan. Hari tau ge manehna gentak udang deui. Lain deui amarahna dumeh umur-umuran manehna nepi ka ngalakon ragrag. Kasurung ku nafsuna nu agugudug teu antaparah deui sabrut we. Manehna narajang dina gerakan badak cihea. Matak paurna teh lantaran sakali ieu mah nu diwangun cula badakna teh lain ku dua dampaleungeunna. Tapi ku bedogna nyolocos luhureun tarang mancok ka hareup. Kanca dangu sadayana. Nyetar siah bareng mireungeuh nu andon suka bebela teh. Lain nulian. Horeng si mana horeng bebeureuh maneuh nu matak deudeuh. Bebene nu lengket masket pamepes hate. Ngagentak manehna ngagero pinuh ka bunga. Andi pokna bari dareg we muru terus nguliwed ka tukangeunana. Saha eta? Tar. Andi nanyakeun api-api nu teu nyaho. Laki pika sebeleun, datang-datang teu jauh-jauh rek ngaguna sika we. Nyetar siah bari ngaburilak ka karna, bangun geuleuh. Geuning eta pajantara kalah ka ngantep. Andi nanya deui. Nyetar siah ukur siga humandeuar. Uguh bingung pijawabeun. Memang bener, bapana teh ngantep. Malah dihaja, manehna diasongkeun supaya ngalayanan karna. Mentong taleta Andi. Hayang ka nyetar siah mah. Bejadkeun heula dada si jaka deuleu. Karna teu tinggalin, tinggal gak-gak. Teu dititah oge moal burung teu dibejadkeun dada Andika teh. Maju jaka. Andi bari malangkeun siku-siku hareupeun dadana. Sorog manehna maju ka hareup.
Antosan we di sisi tar. Tongton Kang Andi, cing hang nyaho. Kumaha ketakna si Jaka teh. Andi neruskeun nyaritana ka Nyi Tarsiah. Teu sangka si Buntung teh gede hate geuning. Awas, tarima ya Buntung. Karena bari nyebrutkeun pereupna dinegerakan gugur gunung tina ulin padingdang. Bedogna mah tadi oge geus dibeuskeun deui kana sarangkana. Hade Jaka. Andi oge ayeuna mah geus lemor. Sakilat manehna ngawangun gerakan tapak jalak. Nutu merapna kakarna. Sakumaha rancingasna oge teu burung we. Manehna kapaksa kudu ngaku kana kahebatanana nu jadi lawana. Lantaran gerakan Andi teh memang bener-bener ngelumpuhkeun kana gerakan manehanana. Geus puguh leungeun katuhuna mah teu bisa digerakkeun deui. Digiwarkeun ku leungeun kenca Andi kabelah katuhu. Jadi posisi badan Karna kapaksa we nyangeye ngenca. Kukituna otomatis leungeun kencana jadi paeh sama sakali teu bisa digerakkeun. Nu antukna manehna teh terus ngajengkang lantaran leungeun katuhu Andi nyebrut di handap ngasupkeun jurusna dina gerakan landak nobros gunung warahan ti Bahrawi. Rubuh. Andi ngabarengan ku gorowokna. Tacan deh Andi. Karena teu kungsi ngagedebut lantaran manehna gentak ngajaweuh dina gerakan jeler kasaatan warahan ti bapana. Nya bener banel. Ani bari ngagentak nyusul tepus ku gerakan nemrag jagat. Badana ngalayang saibas dada. Leungeun katuhuna ngangkang pikeun cadangan. Sedeng leungeun buntungna nyuruntul rek mepeg sirah. Ngabarengan tur katuhuna manco nyolocos ka hareup pikeun ngabeset dada lawan. Nu kitu-kitu bae mah moal ge tahan nyang hareupanana. Memang ieu teh mangrupa gerakan nu diandalkeun pisan ku Bahrawi mah. Da memang kacida hebatna. Jabat ti sirahna bakal bubuk teh dada oge piraku we teu bejad. Lamun tumibana kajalma ipis-ipis bae mah. Tapi ari Karna mah da beda deui. Eukeur mah manehanana teh beunang disebutkeun jajaka gemlengan, sugih ku pangarti, beunghar ku pangabisa. Meunangna pangwaris elmu panemu teh lain ti saurang dua urang. Komo deui nu meunang guguru tibah jagur mah memang beunang disebutkeun elmu kabengalan, kadugalan anu kacida jahatna. Katurug-turug deui. Manehna geus apal kana kahebatanana gerakan nemrag jagat. Nyaeta waktu ti heula teh manehna padungdung jeung Bahrawi. Kukituna sakilat manehna ngalalapkeun badana dina gerakan sero nyusup. Terus ngaborengkah ka tukangan Andi anu badana masih keneh ngalayang. Teu tempo deui sabrut we manehna ngasupkeun jurus gugur gunung anu teu ampun deui ngacekuk kana bobokong Andi. Balukarna teu kira-kira hebatna. Andi nepi ka muih sababaraha puteran terus nyerorot ka handap. Tapi bener-bener Andi mata kaget anu jadi lawan. Dina ngagedebutna teh Andi tetep nangtung bari badana nyang hareup kanu jadi lawan. Lantaran manehna ngagunakeun gerakan cak-cak murag warahan ti pamardaka. Ogoh we. Pikeun Nyi Tarsiah mah nepi ka sepak beungeutna. Barang mireungeuh Andi sasatna kapalingan gerak. Kudu jadi lawana. Nepi ka teu karasa manehna ngoceak bari ngaderegdeg muru. Tapi barang sidik Andi teu nanaon, malah terus ngajega nyang hareupan anu jadi lawan. Lain deui Nyi Tarsiah ngarasa bungahna. Tembong beungeutna marah mai. Tapi ari panon beueus baseuh ku cimata. Andi, Nyi Tarsiah ngagerok lirih tukangan Andi. Tenang Gitar, jamak atuh sakieu mah. Andi ngagedean hate, tapi ari panon mah tetep manco ka hareup. Saeutik oge teu pisan meleng. Nitenan gerak-gerik anu jadi musuhna. Lantaran kumanehna geus cukup kanyahoan. Yen karena teh memang bener-bener mangrupa lawan anu kacida tangguhna. Bener-bener hebat Andi. Karena teu euleum-euleum ngebrehkeun pamujina. Tapi da masih kalah kumaha oge.
Andika moal bisa jadi mantuna Pajantra. Karena bari tetepnya kakak. Kanca dangu sakur nu araya di jero imah, lain deui ngarasa kagetna. Barang ngadarenge nu ribut-ribut di luar. Bahrowi, Ki Jantra sarta Wigena julung-julung laluncatan dituturkeun ku masing-masing anak buahna. Ari breh teh ka tempat nu keur padungdung. Lain deui ngarasa kagetna lantaran teu samar deui saurang oge. Ka Andi nu harita keur ngabadega disanghareupan ku Karna pamingpinna. Leuwih-leuwih Bahrowi da puguh geus ngahiji aya tauna. Eta geuning nyampurkeun sorangan makluk teh. Rek ngadon sosorok ojor sia teh buntung. Bahrowi bari nyakakak. Sorog manehna maju, jelas rek ngarepuk. Oge Wigena teu tinggalieun ngabarengan. Ngan Ki Jantra nu teu pipilueun teh, malah manehna mah make bangun nu ngarasa bingung sagala. Keur mah manehna geus ngarasa kahutangan budi ku Andi teh. Katurug-turug deui anakna aya di satukangan Andi. Bangun anu keur nyalindungkeun diri tina gangguan nu rek ngaguna sika. Da memang nya anakna teh rek diguna sika ku Karna. Tadi teh barang manehna daratang ka imahna. Karna teh jojol katarik we ku Nyi Tarsiah. Malah kontan harita keneh oge anakna teh dipenta ku Karna. Ari Ki Jantra rek mikeun kumaha da puguh sasatna kanu jadi kapala. Manehna teu bisa majar kumaha. Sanajan anakna gegebes oge ngebrehkeun lelewa nu teu suka. Ngaran-ngaran jadi jalma patalukan sagala-galana kudu kumambang kana pangaresa. Waktu Karna ngaganggu sacara kurang ajar pisan, kungsi Nyi Tarsiah teh ngalawan. Tapi naon hartina? Keur mah pangawak awewe katurug-turug tingkat pangabisana tacan sakumaluhurna. Nya antukna mah manehna teh teu bisa naon-naon deui. Airi lain ukur gegebes we sarta jis nyarekan. Ki Jantra ngan bati sedih. Komo pamajikanana mah ti tadi oge nyegruk di nggona. Ayeuna sacara kebenaran pisan Andi muncul ngayakeun bebela kanu jadi anakna. Nyari pikeun Ki Jantra mah leuwih atoh we nu aya. Lantaran keur mah memangna geus kanyahoan kumaha hubunganana antara Andi jeung nu jadi anakna. Katurug-turug Andi mah lain jajaka nu samodel jeung Karna. Anu pikeun Ki Jantra mah geus gembleng kapercayaanana yen Nyi Tarsiah teh lamun kapareng bisa kajodokeun jeung Andi. Saeutikna bae mah tangtu anakna teh bakal pinanggih jeung kasugemaan. Moal saperti kaayaan nu jadi indungna ayeuna. Kapan bisana campur gaul teh arang langka pisan. Lantaran pacabakan manehanana teu parok jeung batur. Kilirna ge geus teu puguh aturanana. Da mimineungna mah mewok we dinu kolot jeung di nomor 2 pada urang Ciaro. Tapi lamun seug Andi ayeuna kabuktian teu mahi wewesena ngalawan Karna. Nya kapaksa we meureun anakna teh kudu jadi korban. Leheung-leheung lamun tuluy dikawin. Kumaha lamun ngan sakadar dipake saulineun. Pisah kumaheun teuing ancur hatena. Anakna teh sasat digebruskeun kudu jadi bapana sorangan. Komo bari jeung mireungeuh tandangna Bahrowi jeung Wigena. Teu mustahil. Andi teh lamun nepi ka ngalaman asor pada ngarepuk kulawan anu teu saeutik-eutik jumlahna. Nu geus puguh we anak buahna Bahrowi jeung Wigena aya kana opatanana. Red Ki Jantra ka Andi malah semu-semu neuteup. Ebreh tandana teu regrog. Prok panonyona bantrok jeung panon Nyi Tarsiah. Nyi Tarsiah kalah ka ngabalieur. Nu tumrapna ka Ki Jantra lain deui matak nyeredetna. Da geus kajudi. Tangtu anakna teh boga rasa diteung-teuinganan kudu jadi bapana. Teu beda we tinu diparabkeun sina digadabah kahormatanana. Antukna Ki Jantra teh lain deui sabilna. Ras ka ditu, ras ka dieu, ngarasa bingung. Kudu kumaha nangtukeun sikepna. Komo lamun Karna nitah ngarepuk.
Di lain-lain ge manehna teh tangtu jadi bantrok jeung anak sorangan. Ayo buntung, rek kumaha pikarepeun sia teh ayeuna. Kadenge wigena nyorowok. Memang manehna ngarasana teuing keneh lantaran ti heula teh kungsi diubrak-abrik ku Andi waktu manehna rek ngabegal di tutugan teh. Alah, teu kudu loba carita wigena. Sor, kabehanana negara maju. Taya bayana si Andi mah kudu ngejat. Komo yang hareupan jejebolan mah. Bae deuleu. Ku kaula moal burung ditanean. Andi memang hatena geus giling sejak ancur-ancuran. Teu panasaran, masing kudu ngalakonan jadi babatang oge. Asal dina ngabela bebeneran. Komo deui ieu mah memang aya karepna ka Bahrowi rek malespati. Belah. Gede pisan gogogna tah mangkruk teh. Ka dieu sia buntung. Urang surilam tah sungut nu saperti bangus gogog teh. Bahrowi ketakna ngahina pisan, bubuhan boga tangelan. Hus, teu hade ngarepuk kitu. Engkeun si Andi mah. Hancengan kaula. Hayang maju sia buntung. Ari bener mah hayang jadi minantu pajantra. Karena bari malangkeun dua leungeunna nitah malundur ka Bahrowi sarta kawigena nu harita geus tatandang rek makalangan. Saksian pajantra. Nu unggul pasti bakal bisa ngamilik nyitar sia. Karena nyarita deui bari ngareret ka Ki Jantra. Kang Andi, kumaha tuh? Nyitar sia ngalengis tukangeun, manghariwangkeun sieun Andi ngelaban asor. Teu kedah bingung-bingung itar, pasarahkeun we kanu kawasa. Urang mah teu daya teu upaya. Andi satekah polah nggadean hate. Ya, upami Kang Andi asor. Tenang naon, mana kitu oge tos kersana Gusti anu agung. Kang Andi ridho, pasrah, pejah, sajeroni ngabelaan bebeneran, ngabelaan itar. Andi ngajawabna pasti. Ulah kalah kababacaan Andi. Tarima yanggur mah ye, tutungkusan ti ujung kulon. Karena tanta parah deui serat we manehna nyabut deui bedogna sabrot we narajang dina gerakan kolecer muih. Congo bedogna ngubeng teu beda we ti muihna bor. Hogo we tumrapna ka Andi lain deui ngaranjugna. Sarepet. Andi nyabut bedogna ngejat ka tukang bari ngajawang nyitar sia lantaran gerakan kolecer muih teh es duning kacida cepetna terus nyuruntul rek ngacak-ngacak dadana. Mentong ngejat Andi. Lain petana lalaki kitu mah deuleu. Karena ngagorowok bari terus we muihkeun bedogna kalawan tapis naker. Andi kanu anggang gitar. Andi barentah ka nyitar sia. Bari panon mah teu leupas nitenan gerakan bedogna nu jadi lawan. Nu katempona jadi mangpuluh-puluh congo bedog. Rada oge ngarasa seber. Mireungeuh gerakan lawana nu sakitu hebatna. Sedeng manehanana terus unur-unuran. Tapi ari pikiranana mah terus muter. Kudu kumaha nyang hareupanana ieu gerakan lawan nu sakieu matak paurna. Ngadadak manehna ras inget kana gerakan panggal muih warahan ti Kisahudi. Teu talangke deui. Ngagentak manehna ngajorelat ka tukangeun karna bari nyabetkeun bedogna. Tapi bis be manehna ngarandapan mamala nu moal boa matak niwaskeun kana nyawana. Lantaran kalawan teu disangka-sangka naker. Karena malik nuturkeun. Andi lain deui ngaranjugna. Lantaran bedogna jadi katarik ku hiji kakuatan nu teu bisa ditahan-tahan. Nepi ka manehna meh dijongklok lamun teu gancang-gancang ngalepotkeun bedogna. Syarat terus teh manehna ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Ulah ngajat Andi, ayo keterukeun bawa sente. Karena ngagorowok, Andi teu nemalan. Bari terus mundur. Panonna teu leupas tina gerakan bedog nu jadi lawan. Ngarasa bingung, kudu kumaha ngalawana. Jabak hareuwasna mah can leungit, meh-mehan dirina ngarandapan bobor karahayuan.
Ras manehna inget karena sagala ilmu na anu geus katarima ti pamardaka. Bray, pikiranana museur kana ulin madi anu memang ku manehna tacan digunakeun. Wakituna can taparah deui seret we. Manehna nyebut siku-sikuna pikeun nyoba-nyoba ngabendung gerakan bedog lawan ku gerakan capit hurang. Anu saterusna manehna rek ngagunakeun tenggelan kedet sugan we aya hasilna. Bareng jeung nguruntulna bedog karna nu congona terus muih. Sakilat ani ngagunakeun siku-sikuna bari dibarengan ku tanaga simpenanana. Trek trek trek. Bedog karna bantrok jeung gerakan capit hurang. Sabat bedogna ngaheunge lantaran ditahan ku siku-siku. Sakilat leungeun buntungna ngaheat dina gerakan kedet. Memang hasilna teu kira-kira hebatna. Ari deuk ngahancap pigeulang, ari jeret teh we. Karena ngajaul ka tukang, bari bedogna lesot. Andi teh terus cicingeun, terus we manehna nyusul tepus nyamberkeun leungeun buntungna kana gadokarna. Ari jerot, ari goak we. Karena ngowowong lantaran karasana teu beda we tinu dibentur ku beusi. Galeong, galeong, blak we manehna nangkarak bengkang. Tapi ngaran-ngaran nugas dieusi ku ilmu batu karang. Karena ngagentak udang deui teu antapara sabrut deui we. Manehna rajang dina gerakan badak cihea. Andi bari ngarasakeun kaget lantaran lawanna teh memang bener-bener kacida kuatna. Ngagentak manehna luncat ka gigir. Bari ngaheatkeun deui leungeunna nu buntung rek ngahancap punduk. Rokaya leungeun katukarna nu geus manco ngawangun cula badak. Sakilat dipake nakis, sedang leungeun kencana nyuruntul dina gerakan cala dinoktrok. Andi ngagentak ngagilek nyerong, bari ngababukeun leungeun katuhuna kana leungeun kencakarna anu rek nobroskeun dada. Tapi cula badak nu jadi lawan, sanggeusna bantrok jeung leungeun buntungna. Sama sakali teu katiten, terus we ngulawit ka handap anu saterusna ngagadil kana iga burungna. Nu karasa ku Andi mah ngadadak teueul sarta iga karasan asa potong. Rubuh Andi. Karena ngagorobok bari ngahembatkeun tenggelan ujunganana kana sirah lawan anu kaayaan badana keur nyangeyeng. Bareng jeung ngajeritna Nyi Tarsiah anu mangpaurkeun kana kaayaan Andi. Atuh nu keur pada rempokeun ting raranjung. Rasa kaget ku sora nu ngahiung teu beda we ti bangsing anu ditimbulkeun ku ngahiukna tenggelan ujungan meulah angin. Sarta kabeh-kabeh pada nyangka yen sakali ieu mah Andi teh nyawana moal bisa kapuluk deui. Des! Tenggelan ujungan ditakis ku leungeun buntung. Andi nepi ka ngarempeyek tapak deku. Anu keur nyaraksian pada ngayek-yek ngarasa reuwas. Taneuh nu keur ditincakna karasana semu-semu eundeur ngadadak aya lini luluwukan. Mireungeuh nu jadi lawana geus bisa nyalametkeun dirina karena ngagentak ngahembatkeun deui tenggelanana. Nu tumrapna ka Andi lain deui ngalenyapna pangaruhna nu cikeneh oge karandapan tacan leungit. Leungeun buntungna ngadadak karasa komper. Moal bisa tereh-tereh digunakeun deui. Mikir ka dinya ngagentak manehna ngaragrageun maneh dina gerakan heulang ngagalaprak. Langsung ngababadkeun dampal leungeun katuhuna kana bincurang lawan dina gerakan leled samak. Nu tumrapna kakarna kapaksa kudu ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun sukuna. Korejat Andi hudang deui bari nyamber bedogna nu ngagoler dina taneuh. Satungtung leungeun buntungna masih keneh karasa komper. Manehna kapaksa we kudu ngagunakeun bedogna pikeun nyang hareupan lawan anu memang bener-bener tingkat pangabisana sarta daya tahana luar biasa hebatna. Rek ngagunakeun cocolek delan Andi. Karena ngagak-gak ngeyehkeun. Andi teu ngajawab. Teu loba pamolah, seak deui we. Manehna narajang miheulaan lantaran pamikirna nyang hareupan musuh nu model kieu mah saeutik oge teu menang meleng. Eleh awas mata atawa kapalingan gerak.
pasti dirina bakal bobor karahayuan. Oh gani kau lama moal ngagunakan sirip. Karena bari ngoleabkeun badana dinegerakan pucuk awi ketebak angin. Puguh we bedog Andi teh ngan ukur bisa huakiuk we nyamberan tempat kosong. Tingkarep los teu ngadatangkeun hasil. Jaba jurus-jurus nu jadi lawana terus-terusan ngahujanan kana badana. Anu datangna es tuning teu bisa dipaparah di mana jolna sarta teu bisa ditakis ku bedogna. Lantaran badan musuhna terus we kokoleaban matak lieur nempokeunana. Tapi sanajan kitu Andi nu memang adat ti bubudak pantrang mun kudu bisa dielehkeun ku batur. Manehna tetep tagen bari panonna teu leupas nitenan lolongkrang kosong. Ngintip-ngintip pilemaheun nu jadi lawana. Lila-lila mah kapanggih oge. Yen kuda-kudana mah karena teh tetep dina tempatna. Ukur ngageser sautak saeutik. Ku kituna Andi magentak ngaragrageun badana dibarengan ku ngahembatkeun bedogna kana babajeg. Ceres. Seseukeut bedogna ngahanca kana buah bitis karna atuh karna ngajaul bari sukuna merengkel. Tapi lain deui Andi ngaranjugna. Lantaran tina bitis musuhna teh sakecelak oge taya getih nu kaluar. Sok asa mustahil lamun teu keuna. Lantaran karasa sarta kabuktian calanana karena soeh tapak bedog. Nah memang teu teurak atawa kumaha. Luput ku Andi teu bisa nangtukeun. Ngan nu tetela musuhna teh teu naon-naon. Iwalti sukuna merengkel sarta tembong beungeutna mah muringis. Tanda keur nahan kanyeri. Memang teu salah kanca. Pangaruh ilmu batu karang nu geus dikawasa sapinuhna. Karena es tuning teu cacah teu boncel, ukur calanana we rangsak. Tapi ari nyerina mah tetep we karasa. Sukuna nepi ka merengkel sarta nyanyautan nu lain dikieuna. Anu ngajadikeun nafsuna jadi beuki ngagugudug. Gerakan korecer muihna nepi ka bisa digagalkeun kudu jadi lawana. Ku kituna sabot Andi molhok keneh karena teu miceun tempo sabrut we narajang dinegerakan jurus si pecat nyawa pangwarah tinu jadi akina nyaeta Aki Mursid. Dengan kencana ngangkang dikombinasikeun jeung teunggelan ujungan pikeun ngagebug punuk. Sedengkeun leungeun katuhuna geus mancok ka hareup. Anu curug-curugna nyolocos rek nobros genggerong. Andi barang ret mireungeuh gerakan nu jadi lawana. Magentak manehna ngalolepkeun badana ngabarengan leun katuhuna diheatkeun ka luhur pikeun nakis. Sedengkeun leungeun buntungna nu ayeuna geus sabiasa deui nyabrut dihandap pikeun ngahanca dada nu jadi lawan. Sarta maksudna mah rek terus ngajorelak ka gigir. Tapi leuir teuing. Memang leungeun lawan anu rek nobros genggerong bisa ditakis. Tapi leungeun kencana nu ngahiuk dina teunggelan ujungan geus teu bisa disingkahan deui. Gejret keuna kana tak-takna. Bareng jeung eta leungeun buntung Andi oge ngecedak neumrag hulu angeun nu jadi lawan. Sedang leungeun katuhuna ngolebat ka handap ngajamret kulit beteungkarna dina gerakan cakar heulang. Nu balukarna teu kira-kira hebatna tumerap kaduanana. Mun karena nepi ka ngageblag nangkarak bengkang. Saterusna ngajurung kunung bari gogolok-gokan ngutahkeun getih. Andi mah nepi ka ngarempeyek. Bari panonna ti burial buncelik sarua deui pada-pada ngutahkeun getih hirup. Robah rowi katut wigeunna sarta anak buahna genepan nyampeuk rek ngaraponan Andi anu harita geus teu walakaya. Rokaya nyitar siah nu tadi oge teu jauh ti Andi. Ngagentak manehna luncat nyamber bedog Andi. Saterusna ngajorelat ka hareupeun Andi. Ngajega bari malangkeun bedogna di hareupeun dada. Ngahadang nu rek ngaraponan. Teh, tegableg ka hera. Rajan teh wani kan geus teu walakaya. Hinggah itu. Wani ganggu bukna salamar. Getihna satetes. Awas. Ulah samat kaniaya. Nyitar siah tandangna pinuh ku pangancam. Atuh kapaksa we. Barowi katut wigeunna nya kitu deui nu sajena ngararego.
lain sabar ku tandangna Nyi Tarsiah, tapi nu diragangan teh Ki Jantra. Sabot keur kitu karena maksakeun rek udang red ka Bahrowi, pok manehna nyarita diselang ku marurung. Antep Pak Bahrowi, tong diganggu si Andi mah hancengan ke kaulah. Bro deui we karena ngagebru bari ngutahkeun deui getih gancang atuh diboro ku Ki Jantra anu saterusna dipayang dibawa ka jero imah. Bahrowi jeung Wigena atuh terus we naluturkeun rek ngaraponan Andi teh teu tulus. Andi, duh, naon nu karaos teh Kang? Tarsiah bari nyangkeh beung Andi, nyaritana pegat-pegat. Bari cipanona merebei ngarasa watir, mireung buah hate nepi ka kituna. Andi ngaharegum, bray panona beunta neuteup kanu keur nyangkeh. Itar, pokna deui sorana les-lesan. Sumohon Kang Andi, naon nu karaos? Nyi Tarsiah hatena beuki ngaleket teh, nambah-nambah ngahelas mireungeuna. Sakujur badan. Asa remuk. Andi bari renghapna ka cida seuseutna. Sabot keur kitu, kuronyong Ki Jantra nyampeurkeun nyusulan Nyi Tarsiah. Mimitina mah Nyi Tarsiah teh keukeuh we mugen teu daekeun dibawa balik. Lantaran kacida melangeunana ka Andi. Tapi akhirna mah teu burung manehna indit. Ongkoh deui bari satengah digusur ku Ki Jantra. Sajroning leumpang teh Nyi Tarsiah teu petot ngaliekeun ka tukang nempuan Andi. Bari panonna juuh ku Cimata nu terus-terusan murubut. Andi atuh barang geus ngarasa rada jag-jag. Leose manehna indit. Maksudna rek balik ka Cipancar. Leumpangna rumanggiung. Lantaran kanyeri dina badana tacan cager bener. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.